Namatahan ka aing atau ngahina itu teh mang? Sudah mang memerintah jakat. Ocan balik meureunnan tuh Dawi siang meninggal ngis kitu ka aing nalang sasan ngomong teh. Tenang sakumaha mang. Urang geus mere bako, geus mere kopina kasih mocin. Epek ka imah na kakak areueuh. Sunda endah ku budaya ngajamurnakeun kasenian. Mang Ajo, eta tujuan teh ka mana? Pan sia teh ningali sawah ka girang. Nah, kumaha geuningan nanya teh. Oh, nya mang separaruh pisannya. Heeh, cin teh kumaha kau ingat pikiranna. Habis ieu we amang aya tujuan ka mana deui? Pan kabeh oge tujuanna meuneuleus sawah lain sia mah pas nulieur wi. Geus nam geus burit ku geuning ya. Mang, ai sawah nu digirang geus bala pisan. Ari si akalakuan teh si anu kumaha we pan aing kakara erek neuleuh jeung si ayeuna. Asia nangis ngahakanaon we jadi linglung kitu pamikiran teh wi. Heeh, ai heueuh nama. Tapi bisi we geus aya nu kagirang gitu. Namuang deuleu matak make nam. Oh, ya. Aduh, barudak tuh euy geus barala deui geuningan euy. Untung ayeuna di deuleu ka dieu nya mang euy. Oh, berarti aing geus lila euy teh ka dieu teh. Duh, jabaya paculeun di. Atuh da amang mah pacieuweuna kana domba aya tetanen teh diurus. Pan domba mah eta mah jeung sehari-hari jeung barang hakan aing lamun eueuh domba na aing ek di mana barang hakan. Mang ya saung paburan tak ye mang. Aya si ibi teh naon gawena ka dieu mang. Datara waras teh aing ge cieun ieu maneh mah. Untung di deuleu ku aing ayeuna ye tinggal ieu kabatak ieu teh parugo ieu maneh mah bener. Eta amang cai meningareun kitu. Cik atuh mang benerkeun pancurana me rada geunaheun deui. Engke lah we isukan eta mah euy untung aing ayeuna ka dieu da heuh kieu ye aing ngaran loba pakaya teh saung di ditu di dieu teu kaurus aing mah. Eta teh nyaritakeun mang atawa agul ka urang mang. Pamer meureun eta mah ka aing teh aing jalma teh gablek. Heeh we bubuhan ieu. Jih aing mapan lain agul. Alhamdulillah sakege aing loba pigawean jeung maraneh da geus buktina kieu aing mah saung di ditu aya di dieu aya alhamdulillah aing mah. Oh, geus atuh mang da urang yang ngarti mang. Matak syariat teh hirup teh sing arapik, boga duit sautak saeutik sok cangcetkeun boh kana pakaya boh kana naon. Jadi aya buktina tah kieu siga aing ayeuna. Namatahan ka aing atau ngahina itu teh mang? Da sia mah paingan hirup barang sakoe siga kitu teh da aing mamatahan teh sok tara didengekeun. Aing mah mamatahan teh bener-bener der kanu lain-lain saria mah. Sudah mang, amang mamane siga nu ngahina mamatahan ka budak ngora teh mang. Lain ngahina eta mah sia wae atuh da eta mah nu ngadengekeun sok salah arti. Manggeus bang. Duh iya tanggal kado geus pernah buahan mang ieu.
Nganu ku nepikeun ka kareka kembang wi itu teu waras buku ting teu kaurus ting kumaha. Sudah mang memerintah zakat karena hirupna kita jadi matak kitu tah kana tetanen oge sok tara waras. Sia masuk ka mana karep aing ngomong teh mah Cin. Tapi asa heueuh meureun Cin jiga nama kitu eta teh Cin. Geus ganeng-ganeng mah jig-jig arek ngalongok saunu saria mah tuh ka ditu jig ngalongok tuh. Aya merenah kieu mang pada mau bebenah ieu teh saung teh mang ngarenah kieu diuk ieu mang niis. Teu ngareunah kumaha tuh da sia mah tinggal gek. Pan urang mamang matak ngomong oge ge dibantuan ku urangnya we nya ngabebener ieu saung heuh. Heeh sok Mang, ku urang jeung si Mocin dibantuan, oh bener mah ya. Engke aing mau ngajual domba geus payu domba engke uang bebener ieu saung sakalian geus bareres di sawah uang benerkeun ieu saung. Mang juga pisan jalma ripuh, rek menarkeun saung, mending ati kula ngajual domba. Amang mah tuh mang teu kudu dijualan duit loba di si ibi mah atuh teu dijualan. Jelema masih disangka Cin, disangkana teh aing teh meureun jelema senang we loba duit. Pan aya muruhkeun ka urang, eta amang sok babari duit. Lain bakat babari kae da aing teh karunya ka maneh maksakeun teh neangan. Paling sok rada telat mang ayeuna urut-urut gawe ka urang teh mang. Sia teh kudu apa? Berarti aing teh keripuh mata kitu oge Cin. Saripuhna ge amang mah kasaripuh kahirupan aing. Ai sia mah teu kudu dibejakeun banget balang sakitu mah atuh da. Aing ge ulah sok ngomong we kalah maitna hina kana matak peureus. Dagor Cin lah, tuman. Pagi siapa aing meni garawak itu. Kana mana naik neu sawan nu maneh Cin dari garaji jiga tuh bisa kaburu sore. Lah geus ieu we wang jeung amang mang atuh wang sabari ulin atuh ka ditu teh yet. Sia mah meni kudu alut-alutan pisan Cin, aing keur geunaheun diuk di dieu ya. Jeh, paman aing ge nganteun Mang Ajo atuh matak Mang Ajo ge kudu nganterkeun urang ka ditu teh yet ka sawah. Oh ya piye tuh kayak tiap meni kudu alut-alutan teuing sia mah da meni hitungan pisan Duh, tempat Cin, kepalakan pimitohan urang. Meni barala, meni teu kaurus. Padahal emang pokna teh pimitohan urang cenah mang. Oh, lamun ditarima mah Cin. Heeh. Lain kadua ngadarukung maraneh teh, kakang ngadedatkeun ka urang teh. Duh, nya euy da indung si adut mah sudah ini tanah sok lalilasannya. Heeh, silila sigana mamang da basa penting kamari ge urang si kowi ka dinya. Eueuh nya we nya. Heeh, kamari jeung si Mocin penting kamari erek maranan ka ditu jadi tetulus da areueuh. Oh, can balik meureunnan tuh Dawi. Siang meninggal ngis kitu ka aing nalang sasan ngomong teh. Teu nalang sakumaha mang, urang geus mere bako, geus mere kopina ka si Mocin. Epek ka imah na ka areueuh. Piraku atuh bako anu teh sia ku aing kudu digantian sia teh. Lain kudu digantian Cin. Heueuh we urang atuh geus ngamodal gede-gede. Epek anu di ieu na ka areueuh. Enak Cin, nyaan age hate urang. Meureun teh sagede jambu Bangkok menyawi dinangeun sia eta ngageunekna. Heeh mang eta lin bohong. Moges-moges kehedang ge aya balikna atuh si Neneng mah sia teh. Dia itu tuh barudak bekas geus lila meureun si sadut itu kolecerna bikin dengdek gitu dia tuh. Boro-boro kana pigawean mang. Si sadut mah sagala kabecus kana pigawean oge. Urang menelung saya pisan mang ya macul di nunin si sadut
dan nepi ka kiwari can ditanduran kalau wae ngabuburu ka urang teh mang. Tandur kumaha tidak sia mah ieu pagawean acak-acakan kieu. Kitu aya urang macul kudu kumaha mang pan kieu macul mamang. Geus cin wali denge Mang Ajo mah kakang ngaruksakeun tenaga batur. Anggar we butuh ku tanaga aing mogogoro kan nuheureun imah we. Udah toke. Tapi dah euy saria teh aing geus ditaheun deui itu dah euy. Baranganan hanca aing ngan maido we disapirakeun. Kayak denge Mang Ajo si Mocin. Mun itu beunang di sisiwan sia ku aing Mocin. Kenapa sia teh arek newe sawan sia nah kalau ulang-ulang we di dieu sia teh. Korea mah aing mamang jauhan capek lah tadi cenah geus we lah. Balik deui. Sia mah kitu dah tiap-tiap oge gan hoream. Deket kene nu amang, sok we nu amang tak tempuan. Jadi aing nu nganter ka dieu na. Heuh nya we kan Mang Ajo yang nganter urang, jadi kalau urang nganter Mang Ajo da sawah urang mah jauh nya. Heeh. Atuh ke aing erek neuleuh anu aing ku kebeul teh saeutik mah. Heuh jig mah. We, maneh mah nempo sawah maneh di ya. Aing mah penting gabeg sawah di dieu boga nage kebon di dieu mah sawah urang mah tuh di ditu. Orang ka dieu teh nganter maneh jeung Mang Ajo ka dieu. Hier, si sadutna deui loba pihak kanan tuh jeruk ini sekaroneng we euy. Dengan hanjakan teh sadut teh kadek pisan. Ngalebar pisan dah kadek di kieu tatanem teh tempocin geura. Tuh tempocin kacang, bawang, jeruk. Tatanem indung si sadut mah loba kieu ngan si sadut na we kadaek. Heeh da budak mah teh aing teuing urang teh kadang teu ngarti urang mah hararese. Kapan maneh dulurna teu omongan ku maneh Cin. Aing mah geus mulai ngomongan oge. Cin, geus guludag-guludug. Buruan Mang Ajo. Pangbang balik itulah. Heeh. Mang. Ya pang balik geus guludug ge ya. Nam. Jalan 2 Ultraman. Kurang ada yang cenah mang kebon mang adang nu dilandeuh cenah mang. Geus dijual cenah. Wah, anu belah mana, Cin? Tanu dilandeuh nu deket walungan. Duitan we atuh Mang sakalian Mang, cenah hiji jeung amang. Nah. Waktu eta anu ngawates ka amang eta teh. Dah, aing mah teu hayang hargana di salangit di dunia di mang eta mah. Mata tiba heula ge teu hayang meuli aing mah. Da ka urang kamari ngomong mang nawarkeun jeung eta Mang Ajo cenah eta tanah. Aing kurang teh urang teh mun panggih Mang Ajo uang kawarkeun ku urang. Nah, moal aing bangke we lamun manehna geus kapepet pisan sakasara ku aing ditawar. Ayeuna mah moal waka aing mah. Mata kawarkeun geus ngapepet meureun Mang. Heeh, mata ka urang ditawar ya setiap panggih ka jeung urang teh Mang. Pangawarkeun cenah ya cenah tanah nu urang cenah ka Mang Ajo. Nah, tiap-tiap ngegan kitu ka aing mah eta teh. Nanawarkeun we hayu nanyakeun harga ari didikeun hanteu. Heeh, sih da. Masih ya, kadang ya, mana kenapa mana jualan aja. Baik lah, kayak nunggu leuwih ripuhna we antoskeun lah. Nah, can pasarana harga sakitu mah tuh di dinya mah. Eta amang nu nungguan ripuh ngadoakeun ripuh ka batur sugan. Lain ngadoakeun ripuh we mata kitu yang beureun dijual ge ripuh.